Rada hujan rada darat. Ieu mah solusi sebutna solusi. Rada bagus sih obrolan penting ieu. Kumaha tadi kumaha judulna ieu jawaban atas nu dipikiran. Jawaban part 2. Jawaban anu kudu dipikiran nu dipikiran. Coba. Nah, menurut ieu mah bab makan siang gratis teh paneta perkiraan satu porsi eta 15 ka 20 ribu lah. 15 ribu be. Kali makan eta kan saminggu. Saminggu eta berarti jumlah nilai uangnya sabaraha? Pokoknya mah libur peminggu nya 10 geus 60 ribu tambah 5 kali 3 60 tambah 80 ribu saminggu saurang. Taruhlah 1 bulan 300 ribu. Sabulan berarti 300 ribu. Jadi menurut ieu mah ulah ribet neangan tanah, neangan anu masak, peralatan teknik segala macam. Kumaha lamun diuangkan ka siswa. Jadi teu nyeun rieut. Cocok. Jadi pemerintah eta ngagaji wargana ieu kabeh itu digawe. Berarti lamun kitu mah bisa kagaji kabeh satu per kepala. Siswa bae. Lain salah, siswa bae ieu mah nu disakolakeun. Kan udah hari kan jeung siswa, sesuai ieuna bae. Siswa ieu sapertina saimah aya 2 nu sakola SD. Pan 600.000 sabulan lumayan. Tah saimah. Eta moal eta biji buruk barang moal budaknya bawa duit 600.000 nya. Atuh ge geus kitu pakena naon ge. Mun pemerintah geus bisa ngagaji pan. Jeung pemerintah teu ngilikan taneuhnya. Ngilikan taneuh. Henteu nitah jelema ngendog. Indonesia itu sudah jadi pemecah rekor sedunia. Iya. Doang Brunei doang nya. Geus bisa ngagaji. Jadi eta makan siang gratis ribet. Nya duitna nya kudu masak. Ulah ngomongkeun korupsi mah anu masak maksudna. Masak karunya batu. Anu naon ngaranna anu kudu ngilikan endog. Ngilikan lauk. Rieut Mending keneh dibikeun bae menurut ieu mah. Karena siswa masing-masing nilai tambahan lah 500.000 gitu. Aya duitna ti mana gayut? Aya teh makan gratis di mana brong duitnya? Lamun teh ieu makan gratis jadi. Cocok artinya. Duit eta dialihkeun kana eta. Nya. Ulah ngomongkeun di mana duit aya teh makan gratis di mana? Duit nanya. Jeung kode pemerintah mah ngabagi-bagi duit bae nya. Bagi duit bae. Aya naon tadi teh? Kuari nu sok dibagi-bagikeun. PKH. Pan PKH pan menurut imah kemodohan. Kodohan kumaha? Atuh jelema mun PKH pas ini Hollywood, kenapa teu meunang eta PKH? Nu dianggap ieu jelema miskin, imahna butut meunang. Koreng mah eta pajakna gede. Gede, naon nu gedena? Boga sawah cenah ge. Hektar mah na horeng nyawa. Dan imahna nu goreng. Jadi dianggapna ku orang desa teh miskin. Imahna goreng. Anu salah sahiji nama cenah ge imahna bagus buka parabola TV. Aya mobil cenah ge lengek. Eta dianggap sugih. Tapi teu bayar pajak mah nama. Saperak ge horeng mah hasil imah gedong eta tibangka kuli mah nama. Sakitu-kitulah. Eta dianggapna jelema mampu. Eta penilaian pemerintah desa eta kitu tah. Salah nilainya. Kita mah jauh beta mesti salah jeung bener eta murun desa-desa beta mah. Jadi anggapan marehna mah lamun imah tembok aya TV-an bagus eta horeng sugih. Nu konkret mah anu anakna disakolakeun, dibere duit ku negara sabulan sakali. Eta cocok. Jadi nek SPP mahal ge bohong. Jadi duit yang dibikeun ieu. Jadi lamun bisa mah makan siang gratis ulah jadi. Bikeun duitna bae mah. Bikeun bae duitna. Kajakeun urang ka Prabowo ieu manehna ieu. Ka Prabowo geus bisa abdi maing. Lieur makan siang gratis. Lieur. Duitna bikeun bae. Kan nu sakola teh nya dididik pinterna ku negara. Dibere duit jeung barang dahar di imah. Gitu. Lamun ieu per makan 15.000, paling 300.000 sebulan. Saurang. Atuh ada sarua bae dahar sarua biayana sakitu. Leuwih ngirit.
Henteu ngagajina naon deui. Itu gaji karyawan nu masak Ahli gizi eueuh tinggalkeun. tinggal kena eueuh. Geus. Itu bayar set. Henteu Eueuh, nyewa kontrak imah. Itu ngunahan be. Ah. Ngurangan duit eta Cocok. gitu. Karti ya, karti. Cocok. Eta mah masukan kan jelema lembur gitu. Karena gila kami mengen bisa ngomongkeun doang ieu. Ngomongkeun doang. Teu bisa mantuan urang mayutnya. Teu nyalahkeun ya pemerintah mah teu bagus Pak ieu mah. Bobo, Prabowo. Kan kadang-kadang kan orang pintar ge butuh saran. Gitu. Belum tentu jadi sih orang pintar ge. Ah, Gitu. Kadang-kadang mah pinter kabalinger teh ya. biasa. Moal salah peribahasanya. Ah. Ulah pinter kabalinger. Oh. Mending bodoh alewo. Oh, bodoh alewo urangnya dua orang bodoh. Ulang kuari orang bodoh ya. Alewo ieu urang. Alewo, tanya bener teh salah ieu. Bobo, ku budak geus dibahas meureunnya. Habis ya batu mah leuwih. Leuwih geus. Oh, geus. Hampura kula ya. Ampun.